Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Paeh Marakayangan. Ayeuna bagean anu ka 4 welasna nya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Paeh Marakayangan bagean anu ka 4 walasna. Kumaha salajengna sor cekopina betot simutna paganheula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Poe mimiti caang. Kayaan di lembur pasir jati jiga biasana. Kayaanana teu loba anu robah akur jeung poe-poe nu geus kalarung. Sedengkeun dina danget harita warga desa mimiti ngadenge deui beja ngeunaan wiragati si rampog kahot anu kiwari muncul deui. Komo tisaprak kajadian peuting di mana bidan diah kaancikan ririwa pamajikan Juragan Wijaya. Caritana tereh pisan rekabna, bejana tereh pisan sumebarna. Dumasar kana kajadian eta, lamun mah peuting mimiti datang sakumna warga pilemburan tarai anu kumawani ngulampreng kaluar ti jero imah, kabeh pada ngaringkeb maneh. Kira-kira tabuh salapanan Jang Rahmat geus nepi ka lembur pasir jati, tepatna nepi ka hareupeun imah dinesna bidan dia. Kabeneran harita teh keur pamarang-marang loba pisan tamu anu rek tatamba. Akhirna Jang Rahmat ngobrol heula jeung Mang Eso di pos jaga. Geuning Jang Rahmat, sok colok sok calik jang di dieu. Kamana wae atuh karak jebul geuning itu neng bidan karunya unggal poesek nungguan we ujang. Puguh abdi teh nembe ka bujeng ayeuna mangka dieuna.
biasa kumargi di pasantren seueur padamelan. Tapi mudah-mudahan we teu aya di kajantenan naon di dieu mang. Alhamdulillah jang, ti harita oge ti ujang uih ka Baturaja aman di dieu teh. Kukupingan di dieu jempling kangge sayeuna mah. Mung nya kitu, ayeuna teh melangna ku si Wiragati bisi aya deui jol ka dieu jang. Muhun mang, nu matak ku abdi teh keur diusahakeun ieu teh. Sangkan tiasa tere kacerek eta si Wiragati. Da abdi oge hariwang atuh mang, utamina mah kana kaselemetan bubidan. Walon jang rahmat. Saterusna nalika keur uplek ngobrol kitu, Biparsi katempo aya nyampeurkeun. Jang Rahmat, na iraha ka dieu na jang. Sok mangga atuh ka dieu kalebet sujang. Hampura bibit teu apal ieu, hayu kajer sujang. Tadi bieu bi teu acan lami nembe jebul pisan. Wios lah teu nanaon di dieu oge. Da ongko panuju sibuk ieu bubidana oge bi. Keun wae atuh jang. Da tinggal saurang deui ieu anu rek tatambana oge. Hayu enggal lebat ka jero. Sekalian jeung Mang Eso atuh bisi rek ngopi heula mah. Keun we lah gampang kuring mah ngopi mah ke nyampeurkeun mun hayang mah bi. Tembal Mang Eso. Sementara Jang Rahmat tuluy nuturkeun Biparsi muru asup ka jero imah. Angin isuk harita mah punten caturkeun di tempat seje. Angin isuk harita mah ku si Gumarang karasana asa baringsang debubuhan leumpangna setengah lumpat lantaran bisi kaburu manten kalacak ku pihak anu berwajib. Bari jeung ti babaranting tuturubun tunggul dilarut catang dirumpak mapai-mapai hieumna tatangkalan anu pating cilegedeg gede antara leuweung Baturaja jeung Jati Tujuh. Napasna katempo ngahegak, dadana karasaeun panas, matana semu beureum tapi bari kukulutus. Sial. Nah aya naon nu sabenerna atuh. Nepi ka kieu jadina. Apes. Aing jadi kababawa. Jaba alamat lapor ieu mah meunangkeun bidan dia teh. Aduh. Aya we halangan harungan teh jurig. Aing jadi kababawa ku si Abah. Nalika meuntas kana wahangan, si Gumarang ngareureuhkeun heula kacapekna luhur batu. Bari sakalian nginum tina cai nyusu anu ngaburial handapeun dapuran awi. Didinya hawar-hawar kadenge sada ragegna anjing nu babau. Ceuli si Gumarang ngadadak rancung ngadengekeun sora anjing. Sabab manehna boga rasa curiga bisi kajadian poe kamari kaulang deui. Ambe sada anjing nerage jika keur maroro. Aduh, boa-boa anjing palacak jiga nama. Tapi asa piraku anjing palacak mah suganda aing lumpat teh meuni geus jauh ieu teh. Ieu mah aing kudu gancang lumampah deui bisi nya polisi anu udag-udag aing. Cek si Gumarang ngagerendeng. Nu saterusna manehna tuluy neruskeun deui lumpatna nuju kabeh kalerkeun meuntas grotna leuweung Jati Tujuh. Nalika panon poe manceran kira-kira tabuh 12 jog si Gumarang anjog ka hiji pilemburan anu masih keneh singkur. Tidinya manehna masih keneh kudu leumpang mapai-mapai jalan satapak di antara ngajelejerna tangkal jati. Akhirna sanggeus aya kana sabaraha ratus meterna leumpang si Gumarang anjog oge ka hiji imah anu cukup gede. Kalayan bari setengah lumpat si Gumarang laju asup ka pakarangan eta imah. Nalika si Gumarang rek pisan ngantrokan panto ti jero imah kaburu manten aya nu kaluar saurang lalaki kolot
make bendo bari jeung teu di baju. Kahandapna make calana pangsi. Eta lalaki tayalian Ki Durja balad atau batur sapargarongan jeung Wiragati. Jiga nu surti Ki Durja gancang neta si Gumarang asup ka jero. Gumarang guat asup ka imah. Seberang sup. Teu talangke deui si Gumarang laju asup. Sanggeus aya di jero, si Gumarang langsung ngalungsar alatan capek lain memeusan. Atuh Ki Durja gancang nyodoran cai meni sabekong. Sok nginum heula yeuh supaya teu leungit capena Gumarang. Nya nuhun bah. Temal si Gumarang bari leguk-leguk nginum da puguhan ang pisan. Aya naon ieu teh nu sabenerna Gumarang? Aya naon kejadian anu di Baturaja? Soalna bahasa beda rasaan ieu teh. Aya naon? Tanya Ki Durja, langsung nanya kana intina. Maklum, manehna mah bisa disebutkeun weruh sadurung winara, sabab weureu ku pangalaman geus legok tapak genteng kade. Pugu si bapak teh keur aya dina karepet ieu teh bah. Alatan keur diuber-uber ku polisi. Malah si abah teh titah nyampeurkeun ayeuna ka ditu. Ka tempat baheula waktu rek ngarampok Juragan Wijaya teh geuning bah. Naon? Si Mbah Wiragati keur diuber-uber ku polisi. Tiba lain gede ieu mah. Nya naon cenah masalahna eta teh Gumarang? Tanya Ki Durja barejeng semu kaget. Ari masalah nama perkara baheula teh waktu 30 tahun katukang cenah ceuk si abah mah bah. Dengan kitu wungkul kuring maka telatahan ku si abahna oge. Ari kitu naon masalahna kitu bah 30 tahun katukang teh. Kan kuring hayang nyaho bah. Sakedapan mah Ki Durja teu ngajawab kana pananya si Gumarang. Tapi nu puguh mah dina hatena sorangan, jadi timbul tanda tanya ngeunaan saha anu geus muka deui kasus ieu nepi ka si Wiragati katohian tina panyamaranan. Panjang caritana mah Gumarang euy. Ayeuna mah leuwih hade, hayu we urang sampeurkeun bapai lain. Karunya Kang Wiragati bisi butuhan bantuan. Ayo kade poho bawa bedog jeung bekal kana kantongkeun asupkeun. Ayo gancang euy. Sebab abah yakin lambat laun mah polisi pasti datang oge ka tempat ieu, pasti ngambe. Kitu ajak Ki Durja. Sedengkeun pikeun si Gumarang najan handeueul dumeh teu meunang katerangan anu pasti. Akhirna daek teu daek kudu nurut nuturkeun ka Ki Durja. Dina waktu eta keneh sanggeus Ki Durja sagedang dan harita kalayan dibarengan jeung Gumarang. Duanana laju arindit deui bari ngagandong rangsal wadah bebekalan anu cukup lumayan loba. Poe harita lalampahan Ki Durja jeung si Gumarang lumayan lila nepi ka surupna srangenge ka tempat tilemna can keneh nepi ka tempat anu ditujuna. Sabab ngahaja Ki Durja teu make jalan anu biasa diliwatan demi jaga-jaga tina pantauan mata-mata polisi. Dumasar kana hal eta lumampah Ki Durja jadi leuwih ngajauhan nguriling. Teu karasa waktu nu tadina geus caang kiwari geus poek mongkleng komo ieu kaayaanana di tengah-tengah leuweung. Atuh puguh we boro-boro katenjo tincakeun dalah ngutekeun curug kana deukeut mata oge teu kadeuleu. Bah, kumaha ieu bah? Aduh, ieu kapan ripuh teu katempuh jalan mah bah? Eureun heula atuh bah bisi nyasar ngatong ke leumpang bah. Cek si Gumarang bari renghap ranjuk alatan capek. Alah, kagok si Gumarang.
paling oge setengah jam di oge nepi. Hayu ganjang mentong ogoan sia ari anak jawara mas ya. Hayu ganjang. Memang nak abahnya gitu. Nggak jelas ya teh poek teka dulu jalan teka dulu kan tuka dia bah katempo bah jalan abah. Si Gumarang semu keheul dina nembalanana. Tendang we atuh sia Gumarang nu penting mah tuturkeun abah dijamin moal ngatog geus. Ayo tuturkeun Kitu cek Ki Durja. Sedangkeun pikeun si Gumarang mun kongang mah meuni asa hayang ninggang ku gagang badaug dah kana tarang Ki Durja saking ku keheulna. Sabot kerarang rorong kitu atuh ari gorobas teh dihareupeunana aya nu ngagorobas. Atuh Ki Durja jeung si Gumarang gentak marundur sabab kiwari dihareupeunana aya nu ngempur hurung megat jajalaneunana. Aya ucing bah, aya can mah, aya ung mah. Aduh kumaha ieu bah? Si Gumarang kaget ruas tapi rikat seret ngalugas bedaugna. Bener pisan. Dina dangat eta hareupeun Ki Durja geus ngacegak macan kumbang anu siap ngarekep. Kurang ajar. Aya we halangan deh. Macan nyingkah sia. Lamun teu nyingkah wayahna sia beuding ieu nyawa sia bakal diparagakeun ku dewek sia. Cek Ki Durja. Eta macan kumbang ngadon ngagaur bari nyangereng nembongkeun huntunan urang ngeteng. Tapi anehna sanggeus Ki Durja ngomong kitu eta macan teh teu daekeun narajang nu puguh mah kalah ngoloyor indit deui bangun nu ngarti jeung sieun kana ancaman ti Ki Durja. Alah hebat ba euy eta macan nepi ka kabur kitu ukur diomongan oge bah. Cek si Gumarang dirina ngarasa kagum kana ilmu pangawruh Ki Durja. Mana ge kudu nurut ari kakolot teh Gumarang. Ayo lembang deui sakedeung oge nepi deui. Ayo geus kitu mah duanana tuluy lalempang deui asruk-asrukan ngambah rembetna tatangkalan jeung kakayon. Setengah jam ti harita akhirna Ki Durja jeung si Gumarang nepi oge ka hiji saung nu aya di leuweung jati tempat Wiragati nungguan. Di jero saung anu remeng-remeng ku cahaya lampu cempor 3 urang jalma katempo keur sarila bari nyang hareupan seupan boled bawa bekal tadi si Gumarang ti imah Ki Durja. Kadenge Wiragati cumarita nalika Ki Durja jeung si Gumarang geus dariuk hareupeunana. Durja, urang aya dina bahaya euy ayeuna mun teu gancang-gancang nyeun tindakan mah deuleu Durja. Lah kumaha caritana atuh Kang? Bangna Akang bisa katohian jeung kabeu ku pihak polisi Kang. Ari gara-gara nama si Wawalek Rahmat anak nama Jarsi anu ngalaporkeun kasus nu baheula teh. Alatan kabogona nyaeta bidan dia nyecingan urut imana Juragan Wijaya. Sabab cenah manehna sok diganggu wae ku jurig marakayangan anu ngaku-ngaku Juragan Wijaya. Eta jurig teh ngabejakeun yen urang duaan anu geus ngabinasakeun si Wijaya. Apasna deui kapan ari si Rahmat teh sadesa jeung aing tah lemburna teh nya tidinya manehna nyaweun ka aing. Kitu Wiragati henteu jujur dina nyaritakeun. Waduh, kurang ajar oge atuh eta budak teh Kang. Wajib dipodaran ari kitu carana mah Kang. Ari ayeuna rencana urang rek kumaha kareup Kang? Tanya Ki Durja. Sedangkan si Gumarang langsung nempas lantaran hatena ngarasa panas demeh ngadenge bidan diah kabogohna Jang Rahmat. Pasrahkeun wae ka
abdilah budak eta mah bah dicacak disiksik diwalang-walang isuk ge ku abdi mah bah cek si Gumarang. Wiragati mesem waktu ngadengi anakna ngomong gitu, sebab mustahil si Gumarang bisa ngelehkeun Jang Rahmat. Cacakan dirina sorangan oge sempat eleh jajaten. Ari rencana dewek bagi euy Durja wayana ilaing latih heula si Gumarang sing nepi ka asakta. Sementara dewek rek nepungan deui Aki Wasim atawa Bah Kumis ka Pasir Nangka demi dewek nambahan ilmu. Sing inget euy salagi dewek can balik deui maka dieu ulah wakan ninggalkeun tempat ieu. Sabab dewek yakin pihak polisi geus nyebar ka mana-mana deuleu Durja. Ki Durja unggut-unggutan tanda panuju, sedangkan si Gumarang muwuh beuki sombong. Alah, pila kadar oge nyang harupan si Rahmat atuh bah. Tuh kudu latihan bah. Bari perem oge asa kudu ngagoler atuh bah. Ngadenge kitu Wiragati ka Cidaambekna. Makana teu anta parah deui. Hiu, jablo. Alah, Si Gumarang ditampiling nepi ka beheungna malik saking kutarikna tampiringan Wiragati. ulah lalawora sia Gumarang. Dewek yakin ieu laing pasti eleh dina dua jurus lamun adu hareupan jeung si Rahmat deuleu. Kumayua pisan sia budak teh sing percaya deuleu cing nurut ka kolot teh anu geus loba pangalaman sia Gumarang. Aduh ampun bah aduh nah kalah nyabok kawing atuh bah aduh peureuss bah. Si Gumarang muringis. Menggeus gandeng sia kudu nurut ka dewek sia Gumarang. Sentak Wiragati meni mureleng. Antuk nasi Gumarang tuluy luk tungkul siga bueuk menang mabok simpe teu nyarita deui. Larik ira agang ka Pasir Nagan agang. Ayeuna ge dewek rek langsung miang deuleu beung-beung poe keneh. Kadenya sing inget ilaing duaan ulah waka incat di tempat ieu. Kade Durja latih anak dewek sing asak Durja. Ya Gang, siap Gang, siap. Walon Ki Durja. Sedengkeun harita Wiragati sanggeus saged mah manehna tuluy miang leumpang ngarayap nembus poekna peuting demi ngajugjug ka Pasir Nangka. Para wargi sadayana gancangna carita caturkeun poe isukna harita si Gumarang mimiti dilatih deui ilmu silat ku Ki Durga, mimiti tanaga jero anu ditingkatkeun, jurus ulin bedog anu disampurnakeun jeung sajabana deui. Sakabeh pangabisa wawesen Ki Durja ditamplokeun kabeh ka si Gumarang. Nincak poe katujuh nalika ilmu silatna meh hampir sampurna, si Gumarang nekat nyelendep tanpa sakanyaho Ki Durja. Manehna ngagedig indit ngajugjug ka lembur Pasir Jati. Tujuanana hayang ngacorak bidan dia. Atuh syukur-syukur mun Jang Rahmat aya sakalian rek disikat kitu na pamikiran si Gumarang. Sabab kahiji maena geus teu kuat hayang ngetes ilmuna. Najan can diasakeun sacara sampurna tapi dumasar kana gede timburu. Bari jeung ukur Ambon sorangan dan puguh mah kapan bidan diana oge teu wawu acan ka manehna. Alasan kaduana nyaeta maena hayang nembongkeun diri ka Jang Rahmat yen manehna pantes menangkeun bidan dia. Dibarung ku ngagedurna nafsu, si Gumarang geus teu nolih deui kana parentah nu jadi kolotna jeung guruna nyata Ki Durja. Dina sapoe rejeung harita Jang Rahmat
keur diuk di ruang tamu. Sedengkeun panonna henteu lesot merhatikeun kana arah panto kamar praktek bidan dia. Sementara Biparsih tuluy ka dapur rek nyokot susuguh keur Jang Rahmat. Teu pati lila bidan dia keluar ti kamar praktekna. Kang, tos lami Kang? Cik bidan dia meuni sumringah naker waktu di ruang tamu nyampak Jang Rahmat. Teu acan. Kumaha damang Neng? Alhamdulillah sae Kang. Kamana we atuh Kang meuni lami teu ngelol-ngelol ka dieu. Kunaon nembe ka dieu? Abdi sieun bili aya si Wiragati Kang. Aduh, hapunten Neng. Kumargi kaleresan di pondok teh akang nuju seueur padamalan. Sareng deui akang teh aya carioskeunneun ieu teh sakadikan Neng. Bade nyarios naon kitu Kang? Abdi penasaran. Naon Kang? Walon bidan dia bari tuluy diuk gigireun Jang Rahmat. Saacan ngomong Biparsih kaburu norojol manten bari moal susuguh sagelas kopi jeung opieunana. Mangga Jang, dileueut kopina. Lumayan landong puyeng Jang. Muhun Bi, hatur nuhun. Dina pada eta seungitna kopi tubruk nyambuang minuhan rohangan. Tapi seungitna masih keneh seungit bidan dia nu aya sagigireun manehna. Najan beungeutna kaceri cape, maklum poe eta mah ti isuk keneh loba pasen, loba jalma anu garering. Malah ti desa-desa sajan oge geus loba nu daratang rek tatamba ka manehna. Tapi kilang kitu kacapena dadak sakalasirna ku kaubaran ku nalika Jang Rahmat datang ka imahna. Saterusna Jang Rahmat ngajawab kana pananya bidan dia anu tadi. Muhun, akang teh bade nyarioskeun perkawis si Wiragati supados Neng teu hariwang teuing. Rehna ayeuna teh manehna dijantenkeun buronan ku pihak kapolisian Neng. Janten ku ayana hal eta pikeun saeunaeun mah insyaallah moal aya gaguan ti si Wiragati mah Neng. Nya syukur atuh pami kitu mah Kang. Mudah-mudahan we si Wiragati teh sing enggal katewak. Dina sajeroning paguneman eta torojol harita Mang Eso norojol aya nyampeurkeun. Mahna ngabejaan yen dihareup aya saurang tamu lalaki. Atuh harita bidan dia tuluy nanya ka Mang Eso. Saha namina Mang? Ditaroskeun teu ka perugianana. Namina teh Padarsa, Bu. Ari ka perugian nama bade ka Jang Rahmat cenah. Padarsa. Polisi eta teh Neng. Kaleresan anjeunna teh pun mamang eta teh. Cek Jang Rahmat bari tuluy cengkat nuju kaluar. Kitu deui bidan dia manehna nuturkeun. Bener pisan, nalika Jang Rahmat nepi kaluar didinya geus nyampak aya Padarsa keur nangtung di buruan sagigireun motorna. Mang, geuning terang abdi di dieu Mang? Tanya Jang Rahmat bari sasalaman. Apal cek mamane we tadi. Da mamang ka imah heula ka Baturaja. Walon Padarsa. Satuluna bidan dia aya nyampeurkeun bari ngawanohkeun diri sakalian itah asup ka jero imah ka Padarsa. Nepangkeun abdi dia Pak. Mangga atuh kalebet Pak. Mohon mangga Neng, mohon. Ari ieu teh kabogoh maneh lain mah. Paingan atuh maneh nyempot-nyempot we di dieu baru boga Neng bidannya. Cik Padarsa bari seuri leutik. Sementara Jang Rahmat jeung Neng dia semu bareureum pipina dikitukeun ku Padarsa teh. Muhun Mang, ongkos sakantenan aya prayogi abdina di dieu teh Mang. Temal Jang Rahmat bari ngareret ka Neng dia anu ngeluk tungkul. Nu saterusna antara Padarsa jeung Jang Rahmat nulikeun obrolanana di ruang tamu. Ieu teh
Mamang aya obrol keuneun ka maneh mah. Nya eta teh ngeunaan masalah si Wiragati. Sakalian mamang teh bari hayang nyawe imah Juragan Wijayana anu kungsi jadi tempat kejadian perkara Rajapati 30 tahun kalarung. Muhun mangga mang bilih aya nu bade ditaroskeun mah. Atanapi sakirana abdi tiasa ngabantos mah, insya Allah ku abdi dibantosan. Kaleresan pan ieu pisan bumi Juragan Wijaya anu diangge bumi dinas ku Binadiah. Karek oge Jang Rahmat nyarita kitu. No atuh ari ujug-ujug uluh waktos nah kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.